Urang malih ngalamun wae. Hah? Aing teh ngalamunan hayang loba duit Gadag atuh. dari gadag mah tuh capek aing teh. Aya? Hah? Aya. Nya hayang atuh beunghar masa anu embung. Urang ngupet teuyeul we atuh. Ya, ngukut tuyul daek mana nyusuan. Embung nyusuan. Sarua we urang da embung da susuan urang mah. Paneangan ieu we. Dengan naon ci teh rek nyegik maneh. Yo budak mah. Pangkasa ieu. Ka ieu leuweung. Rek naon ci teh ka leuweung teh mah beunghar ka leuweung. Hah? Uang menta. Minta ka saha aing mah? Kalau eta abah-abah Kayak yang wiri. Aing mah. Jadi kan orang teh langsung beunghar. dah hese atuh ayeuna mah. Minta ka Gusti da ngagepluk handap wae atuh. Kumaha ayeuna mah Gusti. Hese Masih enak memikiran naon ngaranna teh lah. Mikiran pamajikan yang seberiji maneh. yang 5. Ini aya sarua yang 5 mah atuh. Iya, Tapi ku hiji ge geus lieur mikiran anu teu mungkin mah geus we udud dah. Udud dah.